Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Ibnu Qayyim as-Sabandari ihadatukal a'mala ala wujudil baraqi min ru'unatin nafsi wallahu wa rasulahu a'lamu bihaqiqatih. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana dan anjeunna parantos ngalimpahkeun ka urang sadayana mangrupakeun kanikmatan upami daek urang ngetang kana eta kanikmatan tangtos moal kaetang. So sanajan kitu layak jeung pantes tetep urang kudu ngitung-ngitung kana eta kanikmatan supaya jadi hamba nu bisa boga rasa tur rumasan. Sate acan ngalejeng kana kajian seperti biasa urang sami-sami ngadoa kana Maha Kawasa. Mudah-mudahan diri urang, keluarga urang, putra putri urang sadayana sing sehat walafiat, barokah dina yuswana, barokah dina kasabna, terutami ditulungan dina fitnah dunia sareng akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangat. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dina pertemuan dinten Salasa ayeuna kajianana urang nyanak tina hikmah. Hikmahna tina kalam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, bernyanak tina kalam hikmah margi salah satu manfaatna ngupingkeun merhatikeun munami na kalam hikmah saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama
wajib kearanjeun kabeh kudu liungan kudu kumpul jeung jalma-jalma nu boga ilmu nu sieun ku Allah. Teras wastima'il kalamil hukama anjeun kedah kersa ngupingkeun merhatikeun ngaregepkeun kalamna hukama. Naha urang kedah ngupingkeun fa innallaha maka saenyana Allah yuhyil qalbal mayita bakal ngahirupkeun hate nu paeh. Seperti ngahirupkeunana cai kana taneuh anu garing. Tah upami aya jalmi garing, aya jalmi hese ibadah, hese taat, hese dina ngalaksanakeun kataatan-kataatan, salah satu obat kanggo supaya tumbuhna eta nu namina hate keresah ngupingkeun bebe kalamna hukama disebutkeun hikmah. Salah satu hikmah nu dikaji ayeuna kalamna Ibnu Athaillah As-Sakandari wali gede dina thariqah Syadiliyah anjeunna ngutarakeun kieu ihalatu kal a'mala ari ngaengke-engke kana pirang-pirang amal ala wujudil faradi kana ayana kanyalsean min ru'unatin nafsi nunjukkeun nandakeun timbul tina kabodohan dirina. Balikan deui ihalatuka ari ngaengke ngahir kana pirang-pirang amal saur Ibnu Athaillah ala wujudil faradi jalmi ieu teh pedah ngadagoan naon ngadagoan waktu luang ngadagoan waktunya nyase min rumunati nafsi eta teh nunjukkeun bijilna tina kabodohan diri. Pertama ieu jalmi boga anggapan nuduh ka jalma nu sok salat, nuduh ka jalma anu ngaji, nuduh ka jalma nu taat ka Allah majarkeun teh nyase. Bener gitu? Majalkeun teh nyase da si itu mah pantes wae daek ibadah ge da nyase. Pantes wae si itu mah tahajud oge da nyase. Pantes wae si itu mah getol kana ibadahna ngajina dawuh gawe. Eta teh tuduhan anu salah. Naon tuduhan anu salah? Taroskeun ka urang anu sok daek ieu ka saha wae anu ngeureuyeuh ibadah da aranjeunna teh lain nyase tapi ngaluangkeun. Lamun teu ngaluangkeun da moal luang-luang. Lamun teu nyempetkeun da moal sempet-sempet. Maka lamun aya jalmi kewe abi mangadaguan nyase ke abi mangadaguan luang saha nu aya waktuna luang da kabeh ge saribu araya gawe bener teu ieu nu hadir araya gawe teh aya pengangguran lain nah bet daek ngaji nya nyempetkeun ngaluangkeun berarti punten jalmi anu ayeuna ibadah jalmi nu hadir kana kajian da lain nyase da lain luang tapi naon ngaluangkeun lain nyempet tapi nyempetkeun lamun teu nyempetkeun mah da iraha sempetna mun teu ngaluangkeun mah iraha luangna maka lamun aya jalmi engke we ngadaguan nyase ngadaguan luang kinten deuk iraha luangna. Beres gitu. Mun budak ngora engke ngadaguan cenah geus rumah tangga. Ieu lamun ayeuna ya geus nikah apa ngurusaha? Salaki, geus budak geus tepan anu terus teh iraha deuk nyasena dan menghirup mah iraha nyasena. Bener teh? Maka nomor kahiji lamun aya jalmi ngaengke-engke nya nunda karena ibadah ngadaguan naon waktunya sekna berarti ieu jalmi teh bener we nujukeun kana kabodohan diri. Paham? Naon nujukeun kana kabodohan dirina. Nomor kadua jalmi anu ngaengke-engke kana taat ka Allah kana ibadah ka Allah ieu jalmi saur katerangan
anjeunna teh disebabkeun bodoh teh pertama naon nomor kadua ieu jalmi ngabogaan nikmat anu batur hoyong kacida. Naon maksudna nikmat ieu? Ayeuna teh urang hirup keneh aya anu maot bade tumaros ari anu maot saapal urang keterangan agama hayang balik deui teu yarjiuni balikeun deui abi ka alam dunya deuk naon cenah deuk amal ibadah sanes larasnya itu jalmi anu geus maot hayang balik deui ka alam dunya deuk beramal ieu nu aya kesempatan kok hese beramal cik kinten-kinten ieu teh aya kanikmatan luar biasa urang boga kanikmatan anu batur mah geus teu boga kesempatan ieu teh urang mah ari urang anu boga kesempatan buat diabaikeun bodoh teh kesempatan batur mah yang balik deui ke alam dunya deuk amal soleh deuk salat deuk sedekah jeung anu sanesna ieu nu aya di alam dunya bet naon ngangke engke ieu teh kebodohan diri. Nah disebutkeun kebodohan diri anjeunna boga nikmat anu ieu nikmat teh aya nu aya di kolong bumi ieu di taneuh ieu handap maksudna jalmi-jalmi nu geus maot nu geus dikubur aranjeunna hayang balik deui hayang diberi kesempatan kedua. Ieu jalmi anu masih keneh dipercaya keneh aya keneh waktu aya keneh umurna tapi bet diengke-engke cik coba bentukna kumaha bodoh teh bodoh batur mah ayeuna hayang ieu kok disia-siakeun diabaikeun ieu bentuk kebodohan naon bentuk kebodohan diri upami urang naon bete ngaengke-engke ngalaksanakeun kana ibadah batur nu geus maot hayang balik deui hayang beramal ieu nu bisa beramal engke bedana kumaha ari anu maot mah kieu geus ningali hasil amal ngan beramal geus teu bisa ari urang mah nu hirup bisa beramal ngan cuman can bisa ningali hasil amal kitu res nah kudu kitu heula ningali heula hasil amal da mau bisa balik deui permasalahan mah berarti moal bisa balik ieu kesempatan anjeun teh boga kanikmatan anu aya jalmi-jalmi geus dikubur hayang balik deui maka lamun engke-engke bentuk kebodohan ya leres bentuk naon saha nu bodoh teh lamun kitu mah diri urang leresnya dua nomor katilu disebutkeun ayeuna kana kabodohan punten si paham naon umur teh aya ukuranana napas urang teh aya batasanana ku sabab ieu jalmi sok ngangke-engke rarasaan teh umurna teh panjang keneh rarasaan teh napasna masih keneh panjang keneh loba jalmi nu sok ngangke-engke ibadah ternyata kehidupanna teh berakhir dina kehinaan naudzubillahi min jadi umur terukur napas terbatas padahal umur terukur napas terbatas tapi ieu jalmi diengke contoh ada kadang jalmi banyak sok rada kadang ngarasa panjang komo geuningan lamun nelaah ieu dina surah mana geuningan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna bil khutamah ayat kalimat yahsabu annama terus akhlada
nyangka boga perasaan ku duitna ku hartana ahladah kekal berarti ngajelaskeun aya jalmi-jalmi rarasaan bakal kekal bakal salih padahal napas terbatas umur terukur nah bentuk kebodohan eta teh contoh da urang mah kudu disuratan wae nya terusnya baru bisa naon baru bisa sadar pernah aya seorang nabi deket jeung malaikat pencabut nyawa akrab begitu urang malah keun bae eta mah nabi akrab oge da urang mah teu bisa kitu nya caritana kieu eta seorang nabi teh ngobrol ka eta malaikat malaikat pan anjeun teh pencabut nyawa geus deukeut jeung kaula tah ayeuna mah lamun anjeun deuk nyabut kaula engke omat mejaan heula tong langsung kitu pokona mah begitu ya eta malaikat tara kunjung deui tara datang ka saha ka eta seorang nabi singkat cerita ternyata datang malaikat ka dieu deuk naon deuk nyabut nyawa eta nabi teh nanya nari anjeun ka dieu dek nyabut nyawa apan kesepakatan naon lamun dek nyabut nyawa bebeja heula tapi anjeun teu ngabejaan teu ngirim surat nah mana cenah teu ngabejaan cek malaikat ngajawab ka malaikat punten ka sabeu teh ka seorang nabi jawab anjeunna yeuh kaula teh ngirim surat ka anjeun naon suratna eta pan huis eta pan mata geus mulai rada kabur titingalian eta pan anjeun geus loba cangking loba karasa lain eta kulit geus rada kendor lain tulis teu apal kumaha pokona mah cek malaikat da kaula geus ngirim surat eta mah salah anjeunna teh deuk maca jadi eta ngajelaskeun jalmi sok kadang kala rarasaan teh umur teh bakal salamina sobat umaros ya apa orang bakal maut badan naros ngarasa teh bakal maut bener ya beda lamun jalmi saukur apal bakal maut ya biasa lempeng tapi lamun jalmi geus ngarasa bakal maut geus mulai dirina nyieun amalan-amalan paham naon bieu teh jadi aya jalmi anu kalebetkeun bodoh cek Ibnu Athaillah As-Sakandari nyaeta ihalatu kal a'mala ari ngaengke-engke ari ngahir-ngahir kana amal ala wujudil faragi ngadagoan waktu nyase ngadagoan waktu luang min ru'unatin nafsi nunjukeun tina kabodohan dirina angke bae ngaji mah daya isuk sing orang geus isuk teh bae ada aya naon kitu cenah bade salat tadina mah dek tangian bade jam 1 ge bisa duhur mah ngeut jam 1 dek ka nyewa HP kagok angke jam 2 ge bisa aya keneh bae karek jam 2 setengah 3 ge bisa nunjukeun kana kabodohan diri ya nunjukeun kana kabodohan terutama sing paham kebodohan diri pelebah deui punten bu lamun urang ngagerowan kieu ka budak jang nyai ka dieu kela jang ka dieu kela ngadagoan saha mamah teh ngadagoan indungna teh ka dieu jang kela ngadagoan cik kesal teu urang ngadagoan budak kesal teu sebel teu nah urang kesel ka saha ka budak ieu budak digero teu daek wae
datang kadieu cek urang teh, tapi eta pagawean budak teh sok dipigawe ku urang. Kumaha cek nu adzan eta teh parentah Allah, hayya 'alas sholat, kela nuju aya gawe, karek setengah 7 kela aya nu gitu, dibikin Allah menunggu. Paham teh? Dibikin Allah menunggu. Aya nu gitu. Urang mana? Hadir jalmina. Nah begitu atunya. Nah begitu. Ieu pertanyaan nah begitu. Tah eta pertanyaan nah begitu. Urang kesel, urang sebel, ngadaguan nu jadi anak urang digero teu daek wae datang. Ayeuna Allah ngageroan lewat muadzin kadieu. Bahkan ketika zuhur berkumandang teu datang keneh, nepikeun ka asar teu datang. Asar dikumandang keneh, adzan waktu asar teu datang keneh ieu jelema. Beres ke waktu asar, maghrib datang, can datang keneh wae. Kualok teh jagoan sugan ke peuting datang. Sugan ke peuting datang, keblum terus. Sugan ke subuh datang, teu datang keneh. Nah, dek datang ka Allah kumaha? Saha jalma lamun anjeunna seueur kanikmatan teu daek wae datang ka Allah, anjeunna bakal datang ka Allah dengan rantai penderitaan. Maksudna kumaha? Ke mun geus parah karasa awak baru nyebutkeun Allah. Kayak lamun geus teu boga duit bener-bener hese usaha mentok baru nyebutkeun Allah. Kayak di saat jelema geus loba ngewak anjeunna baru ya Allah. Nah hadek ngadaguan kitu saha jalma nu digero ku Allah teu wae datang padahal anjeunna diliputi ku kanikmatan bakal datang ka Allah kalawan rantai penderitaan. Aya jalma kerja jag teu daek ka masjid. Aya ketika sampean mulai rada karasa, mulai anjeunna hayang ka mana? Ka masjid, tapi rada alus gitu mah. Cager. Nah, kerja jag mah nepina teh ka mana? Ka Ancol, ka Pangandaran, kerja jag tanaona sampeanana tah geus teu bisa ka mana-mana nepi ka masjid ayeuna mah. Cager berarti cager. Mending kitu datang ka Allah teh mending cager beneran. Paham gitu? Naon? Paham? Hiji dia teh naon? Ieu jalmi teh ngangke-ngangke kana ibadah ngadaguan waktu nyase nunjukkeun kana kabodohan dirina. Terus disebutkeun ieu jalmi bodoh karena naon diantarana? Ieu jalmi merik anu bakal ditinggalkeun melupakan nu kekal. Bodoh nu sementara diberi ari anu kekal ditinggalkeun. Bu, lamun ibu tos lebet kana surga moal nyeri cangke, moal men ceret, moal menstruasi. Lamun wajah sakumaha ayeuna pinter meuli naon geuningan keur alat keur ieu teh skincare we pokona mah da anger moal bisa ngahalangan kriput mah bisa moal tetep eta kageulisan bakal nyet bener gitu bakal. Tapi lamun ibu tos lebet kana surga moal aya komedo moal aya kriput pokona mah kekal di mana. Maka lamun aya jalmi merik anu tinggalkeun ngabaikeun anu kekal eta teh bodoh. Urang obrolkeun saeutik
kisah 3 roti. Maksudnya 3 roti kumaha? Nabi Isa alaihissalam aya nu ngiring ka anjeunna pengikut anyar, hayu cenah kilu mah hayu. Singkat cerita, Nabi Isa teh nuju mawa roti tilu. Nah, berjalan we eta duaan saha? Nabi Isa sareng pengikutna nu anyar eta. Ceuk Nabi Isa kayak orang istirahat lah, nya istirahat we. Ketika istirahat, pantri teh aya roti sabiji? Tilu. Dituang ku Nabi Isa hiji, dituang ku pengikutna hiji, nyesa hiji. Cek Nabi Isa kayak dagoan dekat itu heula. Nabi Isa balik tina kapeluan kadinya ditinggal roti sesana teh. Teu aya nya Nabi Isa naros. Ari roti hiji deui usaha. Wallahi demi Allah teu apal. Teu ngaku saha? Pengikutna nu eta teh. Teu loba kitu kieu Nabi Isa teh singkat cerita berjalan deui we jeung saha? Jeung pengikutna. Geus kitu maka Nabi Isa ngageroan naon rusa jeung anakna bahwa datang we saha eta rusa jeung anakna minta izin ka Allah ngadoa eta anak rusa dipencit ku saha ku Nabi Isa geus dipencit nya dibakar dek naon berarti nya diopi dimakan. Singkat cerita sanes beres makan wareg Nabi Isa sareng saha pengikutna Nabi Isa ngadoa jadi deui hirup deui saha eta anak rusa. Oh keun saha pengikutna teh kok bisa ieu padahal geus naon teh geus dipencit geus diopi malah mah kok bisa hidup deui. Cek Nabi Isa kieu demi zat anu parantos ngahirupkeun ieu anak rusa saha nu tadi nyokot roti teu apal teu saha cek pengikutna demi Allah teu apal. Oh kekeul teh saon teu ngaku ieu saha maju deui saha tah Nabi Isa teh. Sanes kitu kumaha eta Nabi Isa teh berjalan pas teh aya susukan badan ya keur nyebrang hese nya Nabi Isa teh yuk urang ngilu cuman ka saha eta teh pengikutna dicepeng ku saha ku Nabi Isa. Ketika dicepeng eta pengikutna dibawa leumpang dina naon dina eta luhureun cai. Olohkeun atuh kumaha ieu susukan ieu cai anu biasa rajang bakal kumaha ngarot tapi si goreng kumaha dia teh ngambang bisa naon bisa berjalan bisa lempang olook bah saha aduh geus beres nyebrang luhureun teh cai nanya deui Nabi Isa teh demi zat anu parantos ngijinkeun kaula jeung anjeun lempang luhureun cai saha nu nyokot roti nanya deui saha Nabi Isa demi Allah teu apal teu ngaku saha ieu pengikutna. Singkat cerita berjalan deui saha Nabi Isa nya lebet kana curang melembah maju geus kitu dina eta lembah aya batu-batu kumaha kitu kieu nya Nabi Isa teh ngadoa diragap ku Nabi Isa naon eta si batu-batu teh geus diragap eta batu-batu baradag teh dikesakeun ku Allah kumaha jadi emas. Oh atuh saha pengikutna teh cek Nabi Isa ieu emas batu nu jadi emas urang bagi tilu kumaha sabelahna keur abdi sabelah deui keur didinya sabelah deui keur nu nyokot roti nu hiji cek saha da langsung nyarita abdi ya Nabi Allah nu nyanak naon tadi mah naon tadi mah teu teu ngaku ya can beres ieu kisah ieu pengikutna teh teu tah tadi mah teu ngaku ayeuna mah jadi ngaku tah geus kitu keur ari kitu mah kopet keur anjeun kabehanana
Jadi Nabi Isa ngangkotkeun ka saha? Kok ieu masker keur anjeun. Singkat cerita, Nabi Isa mah ini di mana? Tina eta tempat teh. Teu silami aya 2 jalmi nu sumping ka dinya. Ninggal. Geus kitu kumaha? Duh, cenah dia apa niat jahat? Kumaha? Aduh, saya itu Mas. Wah, urang rampok gue cenah. Geus kitu eta si jalmi sepakat ngobrol. Geus urang bagi 3 cenah. Akhirna mah deuk dibagi 3 naon eta? Bongkahan emas teh. Singkat cerita sanggeus kitu da lapar meureun naon tadi teh? Ieu nu 3 teh lah lapar. Geus kitu ini saurang. Jom cenah anjeun meuli naon? Meuli roti lah. Ya keur ngopi urang sarea. Ari anu ngadagoan ngobrol daripada dibagi 3 saleutik cenah. Mending bagi 2. Kumaha? Engke lamun datang urang paehan. Ari anu meuli roti daripada dibagi 3 mending kusorangan. Kumaha? Geus roti ku aing racun. Meh paeh kedua. Ini dunia kela. Singkat cerita, datang nu mawa roti, langsung lihat jatah dibunuh. Nu mawa roti. Atau pan boga naon tah? Kuduaan tah. Ari geus suraseuy duaan, da berlapar teh eta roti diopi, pan geus diracun. Akhirna 3-anana paeh. 3-anana teh maot. Teu kudu silami, beberapa waktu kemudian Nabi Isa sumping ngaliwat ka dinya. Jeung pingutna, cek Nabi Isa ka para pingutna, tah ieu teh dunya keserakahan. Ku sieu teu meunang, tapi nu aya mah korban. Lamun aya jalma anu tos poe meureup dunia, ngejar wae dunia, mana dunia teh da tadi barawa. Saukur para seawungkul diaradu wae, diadu anu nepikeun ka parbeutna. Adi lanceuk para sea, geus maot mamana beuti pasea teh harta teh. Bener teh? Bentuk kebodohan. Sesuatu anu ditinggalkeun diberi nepikeun kabelaan pasea, ninggalkeun salat, ninggalkeun ngaji, ninggalkeun ibadah. Ari ieu anu ibadah bakal kekal, pahala ti Allah bakal kekal, dek diabaikeun kebodohan. Kebodohan. Abai teh da keur anak urang teh, beja keur naon? Keur anak, da urang teh melan anu keur anak. Memang alus niatna keur, tapi tanya sejujurna sabenerna ke bade tumaros. Me urang sadar hirup teh kudu deukeut ka Allah, mentingkeun Allah. Naha? Da jalmi nu ngabaikeun wae Allah mah sabenerna tertipu. Kumaha tertipu teh? Taroskeun. Lamun aya bapakna maot, anakna ceurik moal. Ceurik moal? Naha beuh ceurik? Sakai deui. Bapakna maot, anakna ceurik teu? Ceurik. Pertanyaan Nabi, naha beuh ceurik? Balikan deui. Kudu ngarti ibu-ibu mah ya. Aya bapana mah mau anakna ceurik. Pertanyaan Abi, naha eta budak teu ceurik? Sedih atuh we di mana-mana ge ceurik mah mah si bener. Kala ye teu pati-pati ceurik teh berarti sedih. Pertanyaan berikutna, naha teu sedih? Karena kehilangan sa, kehilangan nu ngurus anjeunna, kehilangan nu mere jajan anjeunna, kehilangan nu mere duit anjeunna. Sabenerna ieu budak nyeuceurikeun saha? Sok tahu di mana eta? Sabenerna nyeuceurikeun bapakna, nyeuceurikeun kehilangan dirina. Sabenerna tanya, naha eta bener diceurikeun atau nyeuceurikeun sorangan? Coba pikir. Urang mementingkeun wae budak, urang mementingkeun wae si anu, sabenerna urang teu dipentingkeun, padahal eta jalmi mementingkeun diri sorangan asli mah budak oge.
ceurik sote gitu. Coba pikirkan, lamun ayeuna salaki maot punten ka hardi ya, salaki maot pamajikan ceurik moal. Nah ceurik sedih itu sing tong langsung heula atuh ieu mah kumaha ya. Ya lah ya. Ka hardi ya. Meh apal diri urang teh. Lamun salaki maot pamajikan ceurik teh. Nah ceurik sedih. Nah sedih karena kehilangan nu ngeukepan, kehilangan anu merhatikeun, kehilangan seseorang anu memang aya wae ke dirina. Sabenerna eta jalmi ngeuceurikan suamina, ngeuceurikan dirina aslina. Coba pikirkan secara sadar. Paham? Mun aya guru maot, muridna bakal ngeuceurikan moal. Bakal nyengcerika, tapi pertanyaan nah eta murid ceurik sedih, nah sedih kahilangan nu ngajarkeun ka anjeunna, nu bisa mengerti anjeunna. Pertanyaanna nah nyengcerikan guru, nah nyengcerikan kehilangan wadidina. Maka wahai seorang guru, jangan pernah berbangga tentang murid-murid, jangan pernah melihat murid-murid. Wahai suami, jangan terlalu melihat istri. Wahai istri, jangan terlalu melihat suami. Wahai orang tua, jangan terlalu melihat anak-anak. Sing fokus deketna ka Allah. Paham? Naon? Sing fokus? Ngerti? Naon? Sebenarnya nu dicengcerikan kurang naon? Nu disedihkan kurang selama ieu naon? Apa? Sakudu nama nu kudu sedih tentang diri. Wahai diri, naha maut sakedeung deui, dunia bakal ditinggalkeun, ieu akhirat nu kekal, anjeun can siap-siap. Pertanyaan terbesar. Maka bodoh kacida Saud Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihalatu kal a'mala ala wujudil farodhi min ru'unatin nafsi. Ngeuke kana amal ngadaguan waktunya se nunjukkeun kabodohan diri. Paham? Lamun seorang anak mungkin dia menangis beberapa waktu ngoceak, bener tuh. Tapi sebulan 2 bulan kemudian dia tertawa kembali. Nu dikubur apakah akan tertawa lamun menang siksaan? Nu ceurik di alam dunia mah bisa berganti dengan senyuman, kehilangan bisa ada gantina. Tapi dikubur lamun urang teu salat, lamun urang teu ibadah, apakah akan berganti ke penderitaan-penderitaanna? Nah, aya nu bakal merhatikeun urang mah sebenarnya. Ya pertanyaan, nah bakal aya merhatikeun urang. Terkadang anak-anak oge merebutkeun warisan, lain merebutkeun doa, kanu jadi kolot. Pan aya kolot geus maot, sakuluna mah ribut urang ngadoakeun, ribut merhatikeun urang kumaha generasi ieu supaya lebih baik, kebaikan orang tua. Tapi faktaana karun perebut naon? Aya teu nu pasea anakna. Tuh nya teh sabenerna eta kolotna. Tuh, padahal ieu kolot geus beurang teuting baheula merhatikeun naon? Maka lamun kolot baheula merjuangkeun sagala rupana keur anakna, ngala duit ngalamu, tapi ternyata ieu ninggalkeun sagala kewajiban ka Allah balu karena bisa nulungan moal di alam kubur we. Paham? Kahardin teh naon? Puntennya kajianana rada keuna kana hati. Nah betra keuna kana hati pan kalam hikmah, sesuatu anu terbit tina qalbu orang-orang ma'rifat. Tanyakeun ka diri sorangan, abdi lamun di bumi teu teh mah keur betah ngeukepan, puting datang
tanya ke ilmu ngeukepan orang teh nah bakal kekal jeung urang moal nu bakal kekal mah tahajud urang nu bakal kekal mah doa urang nu bakal kekal mah sedekah urang nu bakal kekal mah ngaji urang eta nu kedah ku urang perhatikeun kehilangan kege pamih deui atuh ce cik pangde mah pangih deui pedah panggilanna ini bener gak? Cik pada itu malas ya nu orang tua geus ngantunkeun penah deui moal orang tua geus ngantunkeun jeung urang sebagai anak mah bakal penah teh moal teh bakal mengapa harus diratapi dan teh pangih deui cuman dia sudah dahulu berangkat urang mah boga keneh tugas dia sudah beres urang macan beres sok sibuk keur mereskeun can beres itu mah geus beres paham maaf naon henteu ieu mah rasanya abdi we kasadayana nya rasanya abdi jangan sampai tertipu ulah tertipu ku tepuk tangan ku pamuji ku makitu kieu ya tong katipu kapaham kira-kira ya punten lamun aya jalmi nu bener merhatikeun wae Allah sagalana merhatikeun wae Allah da bakal diobatan ku Allah ge bahasa Allahna kieu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun jalma nu merhatikeun wae Allah mah urusan dihareupeun ke tong loba kasieun dibereskeun ku Allah sesuatu anu baheula kehilangan kasedihan duka naon wae digantian ku Allah digantian ke sagala kanyeri sagala duka segala kekecewaan asal anjeun tetap berharap ka Allah bakal sirna eta kesedihan bakal la khaufun alaihim walahum yahzanun bakal terobati tapi coba jalmi anu ngabaikeun wae Allah bakal kehilangan segalanya sedih salila nangke air mata ayeuna mah saukur nya kecelakaan cai soca ayeuna mah tapi lamun jalmi ayeuna teu daek kembali ka Allah engke dina neraka punten cai socana lain cai biasa tapi getih oge terus-terusan nepikeun ka garing ku saking penyesalan naha boga kesempatan aya waktu tapi kok teu diluangkeun teu disempetkeun buat diabaikeun kebodohan terbesar paham kira-kira kunaon atuh bet marasehakeun sesuatu nu bakal ditinggalkeun paham kira-kira sakitu heula we kajian pelebah dieuna mah urang masuk kana tanya jawab penerangan ieu lain untuk menyakiti tapi untuk mengobati air mata nu kaluar semoga luka di dalam dada tersembuhkan amin sok si bade naros bebas